Ieu mah jaritakeun tentang kebiasaan orang-orang kafir. Jelema-jelema anu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baheula Yahudi, Nasrani teu percaya kana karasulan Kangjeng, teu percaya kana kanabian Kangjeng. Hingga ngadoana ge pan pohara kamari teh. Doa lagi. Urang ngadengeun ge Inggris. Gusti Allah mun nya teh Muhammad bener diangkat jadi rasul, maningan di hujanan galedeg we Gusti. Kira-kira pada tah doa teh. Ya Allah. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama au tina bi'adzabin alim. Eta kan doa teh. Ya Allah, lamun nya teh mah ieu Muhammad teh hak bener ti Gusti diangkat jadi nabi jadi rasul, geus fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Abdi mah hujanan bae geus ti luhur lah, batu-batu beakeun kabeh. Eta kan teu percaya nya na kana karasulan, kana kanabian Kangjeng Nabi Muhammad. Antak tenang urang hirup. Kumaha tenang? Mun urang ngadenge di Prancis Kangjeng Nabi urang dicaci dimaki. Lain kakarak ayeuna, baheula ge kos kieu. Boro ka Kangjeng Nabi, ka Allah ge ngahina kafir mah ka Allah. Allah bae pangeran nu nyieun langit bumi dihina ku kafir. Komo Kangjeng Nabi, komo para aulia Allah mah dihina ku jelema-jelema nu anti wali. Ulama ge dihina, eueuh masalah atuh masing-masing bae. Nu ngahina ka Allah, ngahina ka Kangjeng Nabi, ngahina ka wali, ngahina ka ulama. Atuh masalah hayu bae di dunia mah. Dia imah ngan sakadar urang teh naon ditu cocok tanam. Engke di akhirat hasil teh mah. Ya, cenah ulah sok nyarikeun akhirat penting mah dunia bae. Allah. Batak kula mah kadi deuk ngaji ka dieu mangga deuk teu ngaraji ge Allah. Los dititah diulah ieu ngaji ge deuk daraon ka dari ngan sakadar ngopi jeung ngauduk doang sia. Oh, ulah daro gara ngaji ge. Tapi kula mah terus bae ngaji salillah hirup. Aya cenah nu ngadegekeun atuh terus teu ngadegekeun pamajikan cekal ku aja. Cicing sia jadi. Santri aing sia berarti. Ngaji. Ayo. Nah, pamajikan mah ngaji kan tiluk nurut. Tiluk pamajikan di mana ya pamajikan nurut kang pangajian salakin aja tiluk. Mentek lamun aya pamajikan galak ulah dinasehatan ku salaki ribut atuh salaki teh di mata pamajikan mah lain kita nganasehatan kita ge mencari atuh tangan dunia hasilna ka dieu keun geus sia mah ka ditu neangan deui ye eta pamajikan eta awewe bloon tapi ya kos pamajikan nu di imah sia we kitu kan. Ebrak sia ka aing kieu ge kitu kan. Sia masuk hayang sarua bae. Tah. Untung urang mah boga pamajikan teh narurut teu galak alhamdulillahirabbil alamin. Kok saeutik? Berarti nu saejan galak kan? Orang-orang kafir mah kulantaran teu nurut ka Allah teu nurut ka Kangjeng Rasul. Baheula teh di mana-mana diturunan ka madaratan ku Gusti Allah kaya ninggring atawa susah. Embung pisan orang kafir mah gering teh sebab hirup teh harapan nanangan di dunia hungkul di akhirat bae hirup. Model budak, model konghucu model. Itu agama-agama kafir nu lain.
Yahudi mah sebenarnya mah boga kepercayaan di akhirat hirup deh aya akhirat dia percayanya nama ka Allah pangeran teh ngan nabina tetap Musa kitabna tetap Zabur atau kebelah dieuna Uzair bedal Nasrani percaya aya akhiratnya nama pangeranna tetap Allah aya urang mah Allah nya Allah beda setik lah urang mah Gusti Allah serem kadang nya nama Tuhan Allah atuh Allah bae kunya di Allah atuh geus teu manjur ya kunya di Allah Tuhan Allah maksudnya kieu percaya aja bahwa di akhirat aya akhirat di dunia nyana diatur ku Injil dan Injilna muharraf tahrif nah ieu mah keur carita jelema tetep bae nu mana-mana ge anu percaya akhirat baik anu teu tetep bae nya mah hirup teh kan sakadar di dunia bae harapan di akhirat ngomong-ngomong akhirat ya harapan urang mah pan kieu nyadar urang mah nyadar ya alhamdulillah ketika dibere muria nyadar teh keur nyiparatan hawa loba dosa dibere urang susah alhamdulillah lah ya Kangjeng Nabi ge pernah ditinggalikeun ka sorga Kangjeng Nabi teh ditinggalikeun ka sorga ya Allah ya Rabbi barang ditinggalikeun sorga izan kaget cek Kangjeng Nabi anna aksar ahliha al fuqara wal masakin lolobana penduduk surga fuqara jeung masakin geunaheun ka ya Allah urang lamun nginget kadinya alhamdulillah aing hadena ge dibere fakir orenganan aing penduduk surga nyoteuy nya fakir nya ka neraka ieu urusan tapi ana aksar ahliha al fuqara ya Allah Kanjeng Nabi ditinggalikeun deui neraka kaget izan anak sara ahliha lolobana penduduk neraka an-nisa'u awewe tuh jadi kan urang mah percaya tak ayana neraka ayana surga akhirat berarti cek Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku hari percaya kumaha ka akhirat ja ka Kanjeng Nabi lagi pembawa berita akhirat teu percaya. Oh, mantak ieu kafir. Wa idza massal insana di mana-mana ngeunaan ka manusia anu kafir teh aduru ka madaratan bentukna gering, bentukna fakir. Da'a li jambihi au qa'idan au qa'ima selalu ngadoa ka Allah dengan berbagai tingkah lijambihi bari ngedeng bari ngigir au qaidan bari diuk au qaiman bari nangtung yakni aya fi kulli halin dina setiap tingkah menta ka Gusti Allah supaya dileungitkeun ieu panyakit dileungitkeun ieu fakir kafir mah selalu kitu sebab harapan akhirat harapan hayang gegerak dileungitkeun tuh selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah teh mohon ka Gusti Allah teh ya Allah ya Rabb kafir ge sarua teh Yahudi Nasrani kan baheula teh coba leungitkeun ieu gering teh wabah teh selalu kitu bae tapi ketika ku Gusti Allah geus dileungitkeun falamma kasyafna anhu durrahu barangku Gusti Allah dileungitkeun ka madaratana kabahayaanana gering misalna marra maka tetep aya na kuprina tepan kana kakupuranana ka alam yaduna ila durri masa seakan-akan seperti okos teh menta ka Gusti dileungitkeun we seakan teu pernah ngadoa ka Allah we padahal mah ngadoa dileungitkeun ku Gusti Allah tabaran dileungitkeun teh seakan-akan teu dileungitkeun ku Allah seakan-akan lain nang Allah seakan-akan nya teu ngadoa ka Allah tetep beda ka kupuranana Masya Allah tah model kuari di Indonesia khususnya umumnya di dunia diturunkeun ku Gusti Allah teh wabah bentukna corona
ieu teh corona teh teu kadeuleu ku urang virus corona teh tapi sieuna pohara kalangan pemerintah teh kudu deuheun ku nyaheunana ka rakyatna sehingga deudeuh ka rakyat si ada dibere masker deudeuh ka masyarakat teh disumbang ku deudeuheunana ulah datang ka gering prak pemerintah nu geringna Allahu a'lam tu rahasia Allah nah ieu urusan wabah gaib teu kadeuleu tapi sieun atuh mantak naon urang teh diberi 2 malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid Quran teh nu ngajelaskeun Allah gaib teh aya 2 malaikat di sisi katuh urang di sisi kenca urang teh anu selalu nyatet di mana urang ngamal kahadean dicatet ku malaikat raqib di mana urang ngamalkeun kagorengan dicatet ku malaikat atid gaib tapi kok urang teh sieun ngabohong si eta mah terus bae ngomongkeun terus bae nyarita nu teu hade terus bae magawean maksiat teh terus padahal mah aya tukang catet gaib kok teh sieun endahan sieunan ka corona tuh corona gaib teu kadeuleu dipake ka sieun malaikat gaib teu dipake ka sieun ku urang anu bakal nyatet teruskan ka akhirat buka catetanana engke teh bakalna turun hujan buku di akhirat teh aya baas urang teh engke digiring ka mahsyar dinya panon poe teh ngan sadepa nati dia teh bakal poek urang bunga poek teh lantaran poek teh biasana teh ieu teh turun hujan horenganan buku urang anu katampa ku katuhu nu katampa ku kenca anu katampa ku tonggong ya Allah ya Rabb nu ku katuhu geus teh harapan sorga nu harapan kenca ieu ge harapan neraka ngan aya harapan bakal aya kena syafaat sanajan ka neraka tetep bakal ka surga kene tapi lamun geus ditonggong geus eueuh harapan tah kan ieu catetan aya kan 2 malaikat di dieu bareng dibuka teh beusi salah catetanana ke malaikat teh beusi salah nyatet dicatet barang di dieu waduh malam minggu ieu nyedekeun si mbak aya ya Allah malam minggu na deui waduh mabok aya malam minggu na deui baheula teh ieu teh karaokean aya balah mah anu kurang geus sebenarnya daot ieu kan aing sebenarnya malam minggu na deui teh kapan eta teh joget kan eueuh protes kana ka malaikat malam minggu na deui teh aing joget kok teh dicatet di dieu oh tadi le catatan hiji dina tobat mah dia jadi titip eko aya lamun tobat titip Masya Allah aya catatan difudoli Masya Allah dakwah Islamiyah ieu aya 1 2 3 sapeting tilu panggung Masya Allah bohara jasa dengan niat neangan amplop aya di dinya berikut berkat aya di tulisannya deres sama ceramah hayang berkat-berkat si eta ceramah teu daun tapi hayang berkat bloon teh jelema aya tulisanana ya Allah aya kabeh dah nu leuwih dahsyat deui Allah Maha Gaib alladzi khalaqas samawati wal ardh anu nyiptakeun langit jeung bumi yudabbirul amra minas samaa'i wal anu urusan sagala rupa di langit dan di bumi termasuk manusia yuharriku wa yusakinu nu ngarobahkeun jeung nu nyicikeun Allah Maha Gaib nu nyiptakeun urang kunaon urang teh sieun kana Maha Gaib ai ka corona sieun mantak ulama bangga boga bupati boga gubernur maksudna naon maksudna naon atuh biasa bae biasa cuman dikurangi lah besi naon besi kena penyakit karunyaeun kan berarti
karunya kan berarti. Nah, iya nu maha gaib nu kudu disieun mah ku urang. Sebabnya ada nyiptakeun surga, ada nyiptakeun neraka. Jang urang. Allah nyiptakeun surga, Allah nyiptakeun neraka jang urang. Penduduk surga manusia, penduduk neraka manusia. Ta ieu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ta ku anfusakum jaga ku aranjeun diri maneh. Naro neraka jahanam. Berbagai neraka-neraka wa quduhan nas. Neraka teh panghurungna, suluhna Haji Pendi. Manusia. Daya. Panghurungna eta. Tuh wa quduhan nas wal hijarah jeung batu. Ih surat. Batu bae ge batu ngucur caina di zaman Kangjeng Nabi Musa ya keluar cai tina batu. Kangjeng Nabi Musa teh nanya kana batu teh kan bisa ditanya ku Nabi maku Rasul mah. Kayu lagi bisa ditanya. Ku Nabi, ku Rasul, batu, kayu bisa ditanya. Anu neruskeun sifat terjang Rasulullah, para aulia Allah bisa nanya batu. Bisa nanya ke batu-batu. Jeung para arwah teh kapan wauheun para aulia Allah. Emang lamun zarah cara urang wali atuh lain. Emang urang zarah teh Fatihah. Syariat tahu masalah. Wali mah lain kitu zarah teh. Dak diuk langsung ngobrol. Kapanggih kanjing para aulia ngobrol. Aja Pendi ge osok. Datang ka kuburan ngobrol, malah seserian heula mimitina. Seserian heula jana mah. Ya ieu sieun mereka 10 jai. Ngadenge sia seserian. Korenganan aya baturna di luhur. Oh, senyawa berarti. Ieu kelong bikangna lalakina itu kelong. Nah, masyaallah karim. Ta'iyalah wa idza masal insan di mana kena ke manusia adurru kamadaratan yakni al-marad kering misalna. Ieu bentukna ku hari Covid. Datang ku hari teh da'a li jambi terus we menta ka Gusti Allah da'a li jambi teh menta. Ya Allah, coba tu leungitkeun ieu Covid. Leungitkeun ieu Covid dengan berbagai tingkah. Ya bari ngedang, ya bari ngigir, ya bari nangkum, ya bari diuk, ya bari lempang. Terus we bari langtung menta ka Gusti Allah. Menta dileungitkeun ieu penyakit teh. Tetapi falamma kasyafna anhu durrahu barang ku Allah dileungitkeun penyakit Covid marraka alam yad'una ila durrin mas. Tetep tidak kakufuranana seakan seperti aduh teu pernah menta ka pangeran dia ka Allah. Kos kitulah orang kafir. Urang mah lain tetep menta mah ka Allah menta ya Allah ya Rabbi. Wari geus lobakan anu ngomong datang ka iraha sih ya Covid. Datang ka iraha ieu serba rarupek amat ieu teh aya Covid teh geus ngomong datang ka iraha nya ieu Covid. Eta teh bentukna mah menta ka Allah. Aslina mah ya Allah ya Rabbi leungitkeun ieu Covid. Tuh. Ya, urang nyaritakeun tentang keaslian Covid kieu we heula mah. Urang nyaritakeun Covid teh kumaha panjang dongengna. Geus teu kudu urang kuari mah kieu we heula. Urang mah kieu. Urang mah nyaritakeun kumaha kieu we heula. Adapun ka ditu wallahu a'lam. Teu mah urusan jelema inohong tah mah. Teu jaho urusanana we. Tah, nu penting we ieu urang ngadoa kan. Tah, bentuk doana kan rupa-rupa. Kata urang ngaji teh ieu teh ngaranna ngadoa supaya Covid eueuh minimal supaya ulah kakenaan ku Covid. Secara zahir make masker, secara batin menta ka Allah. Ja virus teh ieu teh nu Allah lulumpangan, neangan nu dititah ku Gusti Allah. Virus teh neangan teu kaki podoli jatuh dititah ulah. Henteu ka adang ulah. Pas ka dipendi pikiran. Iya. Covid ge kikiran. Iya. Mulai tek. Ieu dedeleuan kunang-kunang. Aduh, leles
ada tanya ku anak nama ya masih ingat itu penglihatan gimana bah kunang-kunang abah itu dapat siapa itu mah cewek bagus tuh sial tuh goblok tuh coba cenah kunang-kunang ini lenu putih mah cekas anak jelema bloon kan bloon mah gering teu beres sih jelema lamun aing anak mah dipaean ku aing aing masa gering leuleur cewek cager tuh lain sambarangan gering tuh udah ngadoa we tetep kumaha para kiai mah dek sabodo teh mah covid dek nu kumaha tetep we ngadoa minimal ieu keluarga ieu tetangga ieu murid-murid Gusti amankeun ku Gusti atawa ieu bangsa-bangsa amankeun sa Tangerang sa Banten ieu kan urang kan ngadoakeun ente mah teu nyaranaho bae ngadoa teh lain sekedar ngadoa datang urang ka para wali-wali Allah nyaritakeun keberadaan negara kumaha nu nyaritakeun informasi dibanding jeung di HP mendingan di kuburan tepatan di kuburan HP mah loba hoak aing aya bener Gusti disalahkeun manusia mah tolol meureun tuh kan nah informasi tinu gaib mah tanya ke orang anu oh iya oh lebih tepatan ke ti para wali mentak sa genep bulan memeh aya covid kula geus ngomong teh emang cenah kiai tinu gaib lain tinu zahir ngan nu zahirna tas tinu gaib kula mah teu bisa kula zarah ka kuburan teu zarah bae malah mah ngarokok di luhur kuburan itu biasa bae ya kutu nyaho-nyahona biasa bae dahar timbel ngan aya nu nyahona batur kayaknya ada mari informasi ka kula tuh si eta mah geus nyaho kaler kidul tentunya nya mah di luhur kuburan hees heran bisa kena hees di luhur kuburan geus teu mikirna naon atuh kuduna mah minimal nya geus teu babacaan ge kan inget ieu teh aing ge bakal pae komo aing umur geus kolot mageun geus muriangan bae beureunanan kasarua aing geus jero minimal boga pikiran kos kitu kan zarah teh nu mantak Kangjeng Nabi awalna mah ngaharamkeun nya ngaharamkeun Kangjeng Nabi ngaulahkeun kana zarah tapi kan dituna fazuruha dititah ku Kangjeng Nabi minimal cek Kangjeng Nabi berpikir oh aing teh bakal caran di jero kuburan dipandian dibungkus diasupkeun ka kuburan dibuka ieuna asalna tina taneuh kena nempel kana taneuh tutupan terus ditutupan ditincakan ieu teh abah tadi nama dimulyakeun dihormat ku ari mah ditincakan ku anakna ieu teh guru ieu teh tadi nama dihormat ku ari mah ku muridna ditincakan tuh kan minimal zarah teh kos kitu teh Masya Allah karim minimal teh kudu babacaan gitu bae mundak loba nu ceurik di harapan kuburan ge ceurik tanya saya kurang ceurik jadi utang sugan teh apa tah ya ai urang mah di mana-mana kedatangan ku gering kedatangan ku fakir teh ngadua ka Gusti Allah nyaan terus bae di jero hate masanajan teu formil make Allahumma tapi di jero hate makan terus bae bari ngigir bari ngedeng bari nangkarak bari diuk bari leumpang terus bae yang dileungitkeun ieu panyakit teh nu mantak aya hiji jelema panyakit teh ku Gusti Allah teh dililakeun lantaran zikir bae tadina jelema teh ieu teh Badung Jawara tukang tok-tok tukang gaplok tukang mukakeun androk tukang bakal rok-rokan malah nama kifudoli teh kos kitu wah engeun di nyana eta tadi tuh tukang nyolok teh beres mah udah sok diteruskeun
Itu Badung dibere gering ku Gusti Allah. Tadi nama tukang judi, tukang mabok, ya, tukang berbagai permaksiatan lah. Nggak dibere gering, ha, ipus, balik ke imah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh cek malaikat dibere gering masih ya Allah, ya Allahan kan? Allah, malaikat di Allah, malaikat di Allah. Malah rada embat ya kadorong kumpanya Allah gituan bisa bulan geus 2 bulan gitu papan malaikat usul ka Gusti kayak tadi antepkeun we cek Gusti Allah keunakeun aing ngadenge sorana ngeunaheun anu kamari mah kerokean bae cek eta kuari Allah hanta antepkeun dan mantap jelema diantepkeun muriang teh supaya zikir bae Allah dengekeun gara-gara mulia Allah nu tadi teluk maca Quran dibaca kulhu Allah kamari sia deuk baca kulhu mah jadi ataka kuenan ku ari teu kaburu kamari mah kan geri ayo setruk makan teu beres pembacaan. Setruk teu bagus teh nyata. Jadi pendi, macan naon? Orang adan setruk. Gitu jelas sekarang. Atuh kaje, dek jelas dek teu gitu teh darurat. Maca Quran waktu akur baik keur bagus urang teh dibere bagus ku Allah keur teu bagus sora nu Allah tenggorokan nu Allah atuh sagala letah nu Allah keur dibere bagus atuh bagus keur dibere teu bagus atuh teu bagus urang kudu nyadar prak teh dibere setruk teu jelas geus dipake bisa na sakitu atuh bah keur naon anak nak tolol jadi kasapeker kan goblok aja nana makan geus teu daya teu upaya geus kieu bae cek masyarakat itu si naon sora naon sih Masya Allah nah sabisa-bisa orang sabisa-bisa jelema kori dongeng baheula bagus pisan sorana lantaran teu pernah bisa ikhlas cabut ku Gusti Allah sorana tenggorokanna sehingga teu bagus deui sorana ya langsung asal maca Quran teu bagus baca Quran teu bagus terus saya ka belah dieuna lila karak sadar sadar horeng nu Allah dek dipake manggung kuku mage moal bisa tuh geus kieu mah nu Allah sadar sadar nuta tadina mah maca Quran teh hayang ka alam ku batur hayang ka denge ku makhluk kuari makan sorangan bae gitu bisa geus jore baca teh nah kuari mangis teh aya kadengekeun ku batu aya ge nu ngadengekeun jatah tadina qori manehanna teh barang aya nu ngadengekeun teh bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'an lagu didengekeun urang teh geus teu bagus sia ka ditu urang ngadengekeun aing geus ka ditu teh hayang kuari cara jore bagus mah kan mawat tah hayang kadenge bae barang dibere jore mah kan embung berarti kan bagusan jore sora sih ya nisbat ibadah nisbat yang raramean bagusan bagus sora tapi nisbat yang ibadah ikhlasan kene teu bagus sora tuh batur mah nu bagus sora teh ngadoa ka Allah ya Rabbi bisi sora abdi ieu bagus kemudian ku abdi make baca Quran haju ngagedean kana dosa mendingan cabut Gusti kabagusan sora abdi ngadoa batur mah ieu mah lain panaji pending geus jelas jore kamari ieu neangan pentil kadu hayang dikitu-kitu digunggura make pentil kadu
dipaksa malah mah. Tah, urang makan hayang bagus. Kuduna mah sadiberen aku Allah bae. Sagala rupa ge lamun sadiberen aku Allah ngeunah. Cara almarhum Ki Uding putat sakanyaho kula nyana ceramah. Ngan ceramahna saayana nyana bae. Cilok dijieun-jieun nyana mah ceramah saayana nyana sabisana nyana bae. Kabladiana kadeuleum ikhlasna atuh aya dititah nyana mah ceramah itu dititah tun ajeun teu aya jore. Atuh terus bae teh gua dititah tuh gaji. Ieu mah nanyang ge dulur geus nya sakieu. Terus atuh terus bae. Dulur geus sakeunya terus. Dulur sakieu bae nya. Geus teu ngajawab. Geus berarti sia kan. Oh, terus gitu kan kos terus. Eta Ki Uding ikhlas gitu mah mantak kadeuleu ka bari nu nyolatuna masyaallah. Sebab daun kita ngadoa nya mah ngadoa betul panjang. Jelema mah asal ngadoana panjang hayang kalem. Kos Ki Fudoli. Allah urang cak pasti ya geusan ya urang dieu. Maca hijib nasom. Udah kaduhung naikeun leungeun. Geus beres hijib nasor maca deui bae suka teh geussan. Tanya pun panjang amat sampai gede pamerena. Ya. Tah, ya pendek ya dah pun ngadoa teh. Rabbana atina fil beres. Geus kadeleuna teh geus teh hayang naon. Ikhlas teh kadeuleu ka dina ka kolotnakeun. Tah mantap beda kadeleuna. Pernah ngilu jeung kula kan ka ditu ka Iran. Ka Iran di masa teh tinggalin kapal. Eta nya nu tinggalin kapal tak Ki Uding. Oh, jadi geus teurik bae aing si datang teh mah jeung ka Iran. Tah ka modelanana naon beusi kula langsung dina hate ngadoa ya Allah ya Rabbi ku karomahna Imam Ghazali kula geus aya di makam Imam Ghazali ku karomahna Imam Ghazali jeung karomatuan Syekh Abdul Qadir di Baghdad tas di Baghdad teh coba teh nu tinggalin teh supaya dibere babari kontan lawang kapal dibukakeun digerogeun ayo ka dari ka dieu sakumaha naik angkot 08 nararaek bae teu make tiket deui heran kan langsung bae arasup kabeh gobru berangkat bae di kapal isi aing ka mana cek kan tiket naon model kan. Nah iyalah karomah teh lamun urang nyaritakeun karomah tah Ki Uding tah. Barang datang teh atuh dijemput pakai mobil di rumah elep lah datang langsung meluk bae ka kula. Kula niku ada nanti cenah aya kapal anu nitahan. Ini dapat dikasarieun bae. Aduh, untuk kitu mah cenah urang atuh meureunanan balik hese gitu. Datang biasa salah tanyana teh tinggalin kapal. Masya Allah. Ieu aya keanehan karomah teh kos kitu teh di luar dugaan kabeh karomah. Ketika darurat timbullah karomah para aulia Allah. Di mana kala ka manusia nu kafir ka madaratan gering atau fakir komum kafir mah fakir teh embung pisan. Jeung rugi deh kafir malamun fakir teh cara kafir sewan atau kafir itu tuh di ditu teh naon gara lain korelet beladiana teh deket pasir teh naon deket pasir ulah ngomong sia teh nyaho deket pasir teh ka ditu teh naon Serewe deh dua Turahyono teh naon lemurna Rancayu masyaallah kanyaho eta di dieu eta sarusa jasa eta daun gara-garana Cina sararusa rugi di duniana susah di akhiratna jadi suluh neraka ngaju harapan dicabut terus wae eta mah abadal abidi mana jipeni mah andai kana neraka tetep we wayah di ka surga kan maka surga ngan ka neraka heula coba kesalahan atuh bal ka pagi ya budal mah geus di sorga. Aduh. Dibadakeun ka manusia ka madaratan gering atau fakir selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah bari ngedeng bari diuk bari nangtung jeung sajabana
maka Syabnanu di mana-mana ku Gusti Allah geus dileungitkeun ka madaratanana dipakir jadi sugih tigering jadi cager eueuh geus wabah-wabah teh sugan iman ka Gusti Allah merro tetep bae kakapiranan ka'allam yad'una ila dzurrim masa seakan seperti anu teu pernah menta ka Allah dileungitkeun ka madaratanana nu keuna ka kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun kadzalika sakumaha kafir dibere papasin dibere hayang ngadua ka Allah dina nalika madarat datang penyakit datang gering datang kadatangan ku kapakiran teh daek ngadua bari jeung ngabalieur indah rokok dina nalika lalu gina eueuh kapakiran eueuh gering ngabalieur ka Allah maksudna mah kieu ari keur susah mah ka Allah ari geus senang mah poho ka Allah kafir mah kos kitu ari keur gering mah Allah-Allahan barang geus teu gering mah maksiat teh ari keur susah mah beuh maca sholawat teh rajin jasa bari geus sugih boro-boro maca sholawat salat ge henteu eta borong ditu teh mah urang ditu percis eta aya di urang kabeh asal susah bae geus silaturahmi ka kiai ge beuh budak nganteng ngendong doang nyarita nya teh kasusahan leungit teh kasusahanana ngajual nya tanah 5 miliar sugan aya datang ka kiai henteu engke bae susah deui datang deui eta kos kitu eta di ditu teh mah di ditu atuh kiai na kumaha atuh kiai mah biasa bae nah kiai anu sok ngomong nu tolol mah sia goblok ikut susah datang ka aing ikut sedang telok datang eta kiai teh bener sia ikut gering mah sia ka dieu deui barang cager sia poho ka aing kiai teh bener ai kiai mah biasa bae dek datang nang Allah teu datang nang Allah mere nang Allah menta ge nang Allah kudu bebasan ulah aya pikiran ku kumaha tah ieu kiai nu teu lulus teh eta permasalahanana bejana si eta nu kamari ka aing datang bae teh cenah dijualan menang 5 miliar aing ka ditu tah kiai goblok bin tolol bin bloon nanaonan harta batur teh ngajual batur kunaon nya hayang ka harta batur eta lah kiai calangap karana toma kiai biasa bae malah sanajan dibere ge Waalaikumsalam kiai alhamdulillah kula teh kamari tas jualan minta doa ka kiai yang sia cukup tante ulah geus cukup alhamdulillah kajian imah endeg jieun imah kuari aju kira-kira ayalah insyaallah geus ditarima ye tah jang sia deui beusik kerengna kurang naonna kurang cicing sia moal aya segala sia tah mah loh jelema malah mah sia ieu mere ka dieu seperti itu aya cenah 20 juta mah ge ieu mah ditarima ieu nya mama ye diterima tapi mun aya mah mama ngahutang 100 juta be goblok jadi kiai teu beres teh kiai kos kitu kiai mah gede tapa tina menta tapa tina hayang tapa tidak hayang bae kudu tapa ulah sok ngahayangan nu aya di leungeun batur tapa karak lulus jadi kiai ieu mah nempo sok kumaha uci garong irahasia tak kadieu nya irahasia kata kadieu nomor telepon nyaho teh sia kiai tolol tapa bahkan dibere ge sakumaha tadi dan sia baheula cukupkeun baheula sia ge sia geus cukup karak karak beneran jadi kiai masyaallah kali jadi bener-bener nuduhkeun bae supaya lempeng kuari di dunia urang loba kasieun sieun corona lah sieun penyakit lah sieun pakir lah eta mah sakadar teh urusanana paling paeh di akhirat mah mun geus seuneun neraka ngagebrah-gebrah da kumaha hayu
Urang deuleu rombongan, itu rombongan sa? Itu kan rombongan syuhada, Masya Allah, bighairi hisab. Itu rombongan sa? Itu mah rombongan zuhad, zuhud, Masya Allah. Itu rombongan sa? Itu soimin. Ya Allah, ya Rabbi. Berangkatkan anu bighairi hisab teh 70. Tina hiji 70 boga deui 70 deui. Tidak hiji dan tidak 70 hiji 70. Dah kasimpulanna mah eta anu bighairi hisab. Nah, urang mah kan narangtung bae. Malaikat kan nanya, "Hoi, sia narangtung di sisi neraka ieu deuk ka neraka apa lain?" Cari cing bae, mimpi aja pendek. Ji. Sia atuh geus gerak ka neraka ngajebur, bong panas. Ka sorga atuh, jembatanna teu kadeuleu. Mah bingung cek malaikat teh. Ka sorga, jembatan ka neraka, bingung sia. Embung. Deuk ka mana atuh ieu? Nah, iyalah kakarak ke nungguan anu nyapaatan. Cek malaikat potongan sia mah teu kudu disapaatan. Mending dijongklokeun. Nah, ieu urang kan seperti kitu tah. Anu geus jelas-jelas ka surga kan geuna. Iyalah nu dibere referensi ku Kangjeng Nabi. Sabaraha bendera eta? 7 bendera. Masya Allah. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara hatta idza ja'u wa futihat abwabuha. Da ada selanjutnya. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara, rombongan-rombongan. Aya bendera kan dibikin ku Kangjeng Nabi bendera. Tah Abu Bakar, tah Umar, tah Utsman, tah Ali, tah Hamzah. Oh, aya 7 bendera, wakilnya 9 bendera. Berangkat jelas-jelasan. Iya, bangsa lokal sekarang tepugu bendera. Kakarak, yeah. Nungguan sahaya, nungguan kula keur di dunia aja cinta. Ke Kiai Fudoli mah geus ka neraka teh heula. Emang kunaon itu? Itu loba ngadahar duit pamarentah cenah beja nampung. Ayeuna dihisab heula. Waduh, boro-boronya, boro-boro aing nya ge dihisab. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Aja peni geus bingung we. Nungguan saha deui. Anya ku malaikat. Nungguan sa nunuan Tuhan Abdul Qadir. Emang wau. Kula keur di dunia sok mamaca. Coba ada suratnya. Oh, ja bener. Sok maca kutub robani ieu. Tapi sia teh ikhlas ya. Jadi jembatan dunia sia Tuan Abdul Qadir teh. Sia maca kutub robani wal arifus somadani. Ieu teh sia mah jadi jembatan neangan pitayeun. Geus bali apus sia ku Tuan Abdul Qadir. Itu malah cerita-cerita ya Allah ya Rabb. Tapi tetap Tuhan Abdul Qadir datang. Para aulia-aulia Allah datang. Nyana anu dibere ku Kangjeng Nabi titahnya paatan muhibin. Terakhir Kangjeng Nabi syafaatul uzma. Masya Allah. Mantap harapan urang teh eta di akhirat. Harapan urang sakadar dunia jeung dunia mah cara berit. Kakana di kota, adikna di kampung. Berit itu cerita berit. Itu berit ya, nelepon, ngawa nya na. Ka adina teh, kakak rek kadinya ka kampung. Emang enon, suasana kota teu ngeunaheun. Oh, geus ka dieu. Langsung berit eta. Ngobrolnya di kampung. Ngeunaheun sakeuna ieu suasana kampung mah tarariis, eueuh suara naon penyakit ge arareueuh heuh Kak. Disuguhan dahar teh ngan sakadar iya naon ka dangdeur hui cak berit kota teh aing betah mah betah ya di kampung teh nyaman perasaan ngan dahareun teh akur jeung leta aing sabira dangdeur langsung menang itu titangkalna hui kitu keneh aing mah teu betah Kak emang aya di kota kon di kota emas ya aya kedahareun teh dahareun anu ngaranna teh mancikan. Sia jawan ngancikeun doang. Aya tambah deui naon sia? Nu kota geura cepet. Borgol.
bangsa teh jahon naon teh jahon minuman ge di kota makan aya 7 hub. Woi mantep. Tah ieu lah. Cak adina teh cak adina Kak. Je atuh ke Kakak Ira balik. Lah Kakak itu betah di kampung padinya 20 dekat kota deui. Ilu atuh Kak. Aduh hayu. Ilu berit kampung ka kota. Sial teh beritnya orang di kota aya di kampung aya teh aya. Beritna biasa make sorban beritna. Betul, ke udang-udang beritna teh. Lolobana mah ke jas beritna. Amal diteruskeun lah poe dongeng. Dongeng eta mah teruskeun sia ujungna jadi berit kabeh. Kayak bae lah, ke bae we. Ya dongeng eta rame panjang, berit kota jeung berit kampung. Ya urusan dahareun heula ge pakaian jeung sajaman. Ka ditu mah berit kampung teh terlena di kota. Guys, ya keur carita urusan dunia mah pasti kos kitu. Urang mah lain. Pemikiran teh ya dunia. Urang butuh dahar, butuh nginum, butuh sare. Akhiratna butuh syafaat. Ngandelkeun ibadah urang pimanaan. Tapi aya nu geus dibere syafaatul uzma ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sakumaha kafir tadi di mana kesusahan datang ka manehna keur susah teh ngadua ka Gusti Allah tapi barang geus dileungitkeun susahna atuh poho ka Allah kos tadi teh jawara anu dibere gering teh Allah-Allahan bae barang dibere cager mah atuh kan naik klub deui masyaallah bar deui na iyalah kadzalika zuyina lil musrifin sakumaha kafir anu model kos kitu dipapaesan deui ka kafir-kafir ka musyrikin anu leuwih ma kanu ya'malun dipapaesan pagawean anu kumanehna dilakukeun seperti eta we sarua masyaallah mendak urang ulah okos para kufar-kufar ulah kos jelema do teu bener susah ka Allah mun tayang senang poho ka Allah kitu gering minta ka Allah barang cager urang ngajauhan Allah ulah kitu tetep urang teh disehatkeun digeringkeun disugihkeun disusahkeun eta teh dicoba ku Gusti Allah tetep ka Allah mantek urang sedih jelema dibawa ke rumah sakit kemudian aya naon kitu ngaranna nulungan pokona mah sabara puluh juta bae dibiayaan ku kaula nu penting pindah agama ya agama Kristen aya nu daek jelema naudzubillah min dzalik tapi lolobana mah hebat jelema aing mah aya aki-aki laporan ka kula cek aki teh kula cenah ieu diimpus hajur ditahan kos kitu tah aya jelema pokona sabara puluh juta bae tanggung cenah ku kula tau aing mah cenah kajian paeh hebatan aki-aki bener bae balik paeh tapi kan mungkin berbeda di dia teh kopiahna ge dibuka ku nyana aing mah daripada asup Kristen mendingan paeh cenah teh mau iman Islam dek dibiayaan di rumah sakit teh kan jauh kula mah ka rumah sakit teu cara ka toko cara informasi nu kos kitu nu tas di rumah sakit teh bebenya masyaallah karim nah ieulah ulah urang mah geus stabilkeun ka Gusti Allah keyakinan urang susah ka Allah senang ka Allah gering